Tritangtu di bumi. Tritangtu di bumi. Liwang-liwang randuk kurung gunung sembuh. Tritangtu di bumi. Jati gunung amparan. Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Gilang Kasnadi, channel Dongeng Sunda Kang Gilang, sejamedar hiji carios. Tritangtu di bumi, karya Yosef Iskandar, anu dibaca sagemlegna tina buku Tritangtu di bumi, anu diterbitkeun ku penerbit Kiblat. Milat sayembara ing carubana gari. Roman sejarah nu ngagambarkeun pangalaman pamanah rasa putra Prabu Dewa Niskala ti Kawali nu ngumbara ka kaler nikah ka Nyi Ambet Kasih tuluy ka Putri Subang Larang nu ngalahirkeun Walang Sungsang, Larasantang jeung Sangara nu ngagem agama Islam milu ka Indung. Damar anda dia pepadang ing carubana gari. Pamanah rasa oge dipulung mantu Gu Prabu Susuk Tunggal ti Pakuan. Malah waktu aya paket rok paham antara Mitoha jeung bapana, pamanah rasa nu geus diangkat jadi Prabu Anom di Pakuan mihak ka Mitoha. Da ceuk anggapanana bapana ngalakukeun kasalahan. Inyana usaha satekah pola supaya paket rok reta dua raja teh teu nimbulkeun peperangan antara dua negara nu asalna hiji nyaeta Sunda. Salian ti eta pamanah rasa nenjo aya bahaya nu jol mati Demak nu geus ngagem Islam. Kasugri pamirsa, tong hilap subscribe, like, share, jeung bagikeun di medsos kasugri sadayana. Sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng ngadangukeun Dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Tritangtu di bumi, karya Yosef Iskandar. Waluya dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Amin ya Rabbal alamin. Isuk-isuk di balai panglawungan kadaton punta. Para pangagung geus hempak sarila sababaraha bubuhan. Jandela-jandela ngablak maruka hawa seger niiskeun kesang balas lempang para pangagung ti imahna masing-masing. Paman lengser keur ngepyak ngawangkong jeung purohita-purohita bari tembong sempal guyona. Conggah pisan hulu jurit uplek jeung nangganan nyaritakeun basa kapapancenan nyangkeun prajurit kata Pelwates Citarum. Bares kolot ngariung tebeh juru, silih tanya umur, mangku bumi keur nyarita bare papeta di Bandungan ku mantri-mantri jeung yuwa mantri. Sabot kitu gereyot sora tambang katincak ti lebah panto tukang kadaton punta. Jap nu ngawarangkong simpe ngabebenah di yukna masing-masing nyang hareup ngidul jadi sababaraha puluh jajar. Prabu Susuk Tunggal najan umur nagis cuet ka hareup tembong keneh gagah dangahna. Lempang diiring ku Prabu Anom Jaya Dewata gek dari yukna Watu Gilang. Prabu Susuk Tunggal diuk sila na Watu Gilang nu tengah. Prabu Anom Jaya Dewata diuk sila na Watu Gilang katuhunana. Watu Gilang kencaeun Prabu Susuk Tunggal kosong.
Telila unggah Prameswari Baramuci larang diiring kunyai putri kentring manik mayang Sunda. Lengkah nahalon lungguh timpuh diuk ngaamparan samak pandan nu dianyam warna-warni nu pernah naketuhun Prabu Anom Jaya Dewata. Para pangagung colohok ngatasi meteun basa arunggah Prabu Ningratwangi, Prabu Banyak Catra, Prabu Ajar Kutamanggu jeung Prabu Banyak Ngampar. Lempang natarungkul terilagek dari yuksila na amparan samak kencaun Prabu Susuk Tunggal. Kaselang ku watu gilang nu masih keneh kosong. Tekung sinungguan saha-sahana nu bakal ngadiukan watu gilang nu kosong, Prabu Susuk Tunggal nyembahkeun leungeunna nadada bari nyondoyongkeun awakna ka para pangagung. Pun sapun para pangagung. Pun sapun Gusti Prabu, pun sapun Gusti Prabu. Tembal para pangagung. Kabeh bareng nyembah ngantelkeun dua indung leungeunna kana irung, rarengkuh nyandoyongkeun awakna ka hareup. Oge dibarengan ku Prabu Anom Jaya Dewata jeung adi-adina kitu deui Prameswari jeung putrina mari lumulang sembah para pangagung. Dulur-dulur, poe ieu danget ieu. Kami rek ngabewarakeun kanagaraan. Dumasar kana putusan sawala dua nagri Sunda jeung Galuh. Estuning teu disangka-sangka nagri urang menang kabagjaan kadatangan semah ti jauhna. Ceuk Prabu Susuk Tunggal bari nunjuk ka adi-adina Prabu Anom Jaya Dewata. Para pangagung nu karak nyaho ceuk beja tinggerendeng ceruk trek bari helok kabeh nempo ka adi-adina Prabu Anom Jaya Dewata. Urang papai urang wanohkeun nu sisi pangdieuna Prabu Ningratwangi ti puseur dayeuh nagri Galuh. Ceuk Prabu Susuk Tunggal. Prabu Ningratwangi nyembah ka para pangagung. Pun sapun. Nu kadua ditema ku Prabu Banyak Ngampar ti nagri dayeuh luhur. Ceuk Prabu Susuk Tunggal dibarungku agul. Prabu Banyak Ngampar nyembah ka para pangagung. Pun sapun. Ditema kuno katilu ti dieu Prabu Ajar Kutamanggu salakina Ratu Simbar Kancana ti nagri Talaga Manggung. Cek Prabu Susuk Tunggal bari dangdak dengdek nempoan Prabu Ajar Kutamanggu. Prabu Ajar Kutamanggu nyembah ka para pangagung. Pun sapun. Nu pangnungtung tebeh kulon Prabu Banyak Catra. Nu kaceluk jadi carita somah ku sesebutan Prabu Kamandaka ti nagri Pasir Luhur. Ceuk Prabu Susuk Tunggal bari nengok-nengok kalebah Prabu Banyak Catra. Usapun, tembal Prabu Banyak Catra bari nyembah ka para pangagung. Atuh puguh bae para pangagung jadi haliwu. Pak pekpok silih tanya jeung papadana ngabudalkeun ka nyaho jeung ka teh nyahona. Jap heula dulur-dulur. Ceuk Prabu Susuk Tunggal ka para pangagung. Para pangagung jawab deui simpe. Najan ieu semah teh jeneng Prabu, tapi lain sasaha. Tapi tunggal sewe kami, tegesna suan, adi-adi Prabu Anom Jaya Dewata. Sewe-sewe Prabu Dewa Niskala, tegesna adi kami misah indung. Ceuk Prabu Susuk Tunggal. Berang para pangagung haliwu jeung jiga nyiruan pindah ngan paman lengser nu cicing bae teh. Cundukna ka nagri urang ieu adi-adi Prabu Anom Jaya Dewata teh siga magehan tali mimitran antara nagri Galuh jeung nagri Sunda. Nu tadina oge memang saturunan. Lian ti eta inyana hayang ngabuktikeun
Kumaha kaayaan urang-urang sanggeus nampa putusan sawalat ti Batulayang. Nya poe ieu pisan kami sejang ngembarkeun ka nagara anu bakal ditepikeun ku Prabu Anom Jayadewata. Cek Prabu Susuk Tunggal bari ngalieu kakatuhu ka Prabu Anom Jayadewata. Prak Anom, ulah saja masrahkeun pancen ka dia. Daweng-daweng nu teuneng ludeung, tetep liuh agung nyeh imut baranyai komarana. Prabu Anom Jayadewata luhung pangabaranana. Pun sapun uwa Prabu, pun sapun uwa Prameswari, pun sapun adi-adi, pun sapun sunan pamajikan, pun sapun dulur-dulur para pangagung. Sampura kami seja cumarita, bawi rasa ayah kundangan balarea. Cek Prabu Anom Jayadewata sorana gentem meupesim pena bale panglawungan kadaton punta. Putusan para pangagung jeung para purohita di Nagri Galuh jeung Nagri Sunda. Ku kami sejadi suhu na ambun-ambunan dijinemkeun na jero angen-angen. Katampa katarima tiluhur sausap buhu, tiluhur sausap buuk tihandap sausap dampal. Gembleng jadi pamiangan kami dina nyangking pancen ngaheyeuk dayeuh ngulah nagara. Tapi bawi rasa kitu, boh Nagri Galuh boh Nagri Sunda boga cara sewang-sewang dina ngalaksanakeun pancen putusan sawala di Batulayang. Sanggeus kami badami jeung uwa Prabu, cindak manggih hiji kabijaksanaan pikeun ngaheyeuk dayeuh ngolah nagara rek dipulangkeun deui kana Purbatisti Purbajati Sunda. Sakumaha nu kungsi dijalankeun ku Hyang Aki Mahaprabu Resi Niskala Wastu Kancana, Ratu Agung Tatar Sunda. Cek Prabu Anom Jayadewata kalawan tandes, balarea colohok hemengeun paman lengser ngalekep heuai. Jinak Kaprabon Nagri Sunda rek dicekal kutri tangtu di bumi. Hartina rek ditangking kutilululugu papayung nagri. Cek Prabu Anom Jayadewata bari neuteup seukeut ka para pangagung. Para pangagung teu sirik namkak ngapan sieun caritaan aheng Prabu Anom Jayadewata aya nu kaliwat teu kadenge. Demi dadaran tritangtu di bumi teh, jagat daranan di Sang Rama, jagat kreta di Sang Resi, jagat palangka di Sang Prabu. Kahirupan dunya ngasuh somah bakal diluluguan jeung jadi tanggung jawab Sang Rama. Kahirupan kating teriman kaluginaan balarea diluluguan jeung jadi tanggung jawab Sang Resi. Kahirupan dunya pamarentahan luluguan jeung jadi tanggung jawab Sang Prabu. Tilu kalungguhan beda-beda, tanggung jawabna satata. Teu meunang parebut kalungguhan sumawona pacorok kokod. Teu meunang parebut pamenang kudu sadrah kana milikna masing-masing. Teu meunang parebut pamere, komo bari jeung loba pamenta mah dipahing pisan.
Nah kudu kitu. Apan papada sarua cikal bakalna, papada sarua mulyana. Kukituna kudu sauyuna nembongkeun kamulyaan hirup ku paripola, ku ucap jeung ku tangtungan nu wijaksana, nu kaharti ku budi sarwa bener, darya mata kataji, daek ngeledan, murah imut, marahmai, somea, tatag, boh kakolot, boh kabudak. Purohita sing ajeg dina ka purohita anana, hulu jurit sing ajeg dina ka hulu juritanana, nangganan sing ajeg dina ka nanggananana, mantri sing ajeg dina ka mantrianana, mangkubumi sing ajeg dina ka mangkubumianana, ulah pacorok kokod, ulah pahiri-hiri, jalankeun pancen dumasar pangabisana masing-masing. Mun hayang nyaho jerona talaga, tanyakeun ka hangsa. Mun hayang nyaho jerona leuweung, tanyakeun ka gajah. Mun hayang nyaho jerona laut, tanyakeun ka laut. Mun hayang nyaho sengitna kembang, tanyakeun ka bangbara. Ulah salah urang tatanya, sangkan teu salah merenahkeun jelema dina enggoning ngajalankeun pancen pangabisana. Lamun aya nu nyawad kana pagawean urang, tarimakeun eta panyawad. Anggap wae eta teh ubar. Panyawad teh lir cai keur mandi keur jelema nu keur kuleuheut. Lir minyak keur nu kulitna busik. Lir kejo nu keur jelema lapar, lir inumeun keur jelema hanaan, lir seupaheun keur jelema nu karesel. Mun urang sadrah kana panyawad batur, hartina budi urang bakal leuwih ngeusi. Jiga pamere, jiga pare tumungkul berat ku eusi. Itu dadasarna pikeun neangan kakuatan dina kating priman. Lain gobang bae nu kudu diasah teh tapi uteuk, budi, pangabisa, bebeneran jeung kahadean. Tindekna kudu loba ngabiasakeun diri migawe kahadean. Kudu loba ngabiasakeun diri migawe keur karaharjaan balarea. Ceuk Prabu Anom Jayadewata. Para pangagung beki saragep ngabandunganana, Prabu Susuk Tunggal jadi ras ingeteun deui ka ramana sawargi. Adi-adina Prabu Anom Jayadewata ingeteun ka nagrina masing-masing. Prameswari ngusapan Nyai Kentring Manik Mayang Sunda. Nyai Kentring Manik Mayang Sunda tangka ngalimba reueus ku kanyaho salakina. Paman lengser nundutan les-lesan. Sangkan ulah aya tunggul nu karurud, sangkan ulah aya catang nu karumpak. Kami masrahkeun ka Uwah Prabu pikeun ngabewarakeun saha-sahana nu bakal nyangking kalungguhan tritangtu di bumi. Kami nyarenkeun Uwah Prabu. Ceuk Prabu Anom Jayadewata ka Prabu Susuk Tunggal. Ceuk Anom. Ceuk Prabu Susuk Tunggal bari diukna tuluy ajeg netep liuh ka para pangagung. Jagat daranan di Sang Rama pancen bakal dicekel ku Prabu Anom Jayadewata. Ceuk Prabu Susuk Tunggal bari ngalieu ka Prabu Anom Jayadewata. Ger balarea surak awahing kusuka kadaton punta jiga nu rek runtuh. Jagat palangka di Sang Prabu, tah lebah dieu. Sanyana kami berat nampa, tapi Prabu Anom Jayadewata keukeuh milih kami. Mun kami nolak, hartina kami tinurut ka Prabu Anom nu kapapancenan dina putusan sawala batulayang.
Kami rumah sagis kolot, tapi dalah dikumaha, kami bakal nurut ke anak, cek Prabu Susuk Tunggal. Gar deui balarea surak hartina moal leungiteun ku nu ngasuh dirina nu geus puluhan taun. Jagat kereta di Sang Resi, cek Prabu Susuk Tunggal bari ngalieu ka watu gilang nu kosong. danget ieu jelemana can nyahuan acan bakal dijenengkeun jadi lulugu karasian. Tapi tetela aya di tengah-tengah ieu pasamoan. Atuh puguh we para pangagung nu jadi silih tuding. Komo para purohita mah tangkas silih suntrungkeun atuh puguh paman lengser jadi rungah ringeuh kagareuwahkeun. Nu kapilih nyekel pancen Sang Resi Ki Purwakali, ceuk Prabu Susuk Tunggal. Balarea nu aya di rohangan bale panglabungan Pak Pekpok silih tanya, "Saha Ki Purwakali teh? Saha Ki Purwakali teh?" Nu ngarasa rumasa sok disebut Ki Purwakali ka dieu kahareup. Diuk didireun kami na ieu watu gilang nu kosong, ceuk Prabu Susuk Tunggal. Paman lengser luak liuk neangan jelema nu sesebutan anak Ki Purwakali. Paman lengser, cek Prabu Anom Jaya Dewata sorana silih nyilih halibuna para pangagung. Para pangagung cep simpe musir neuteup ka Prabu Anom Jaya Dewata. Paman lengser, cek Prabu Anom Jaya Dewata nyeluk keur kadua kalina. Non Gusti Anom. Paman lengser rampang reupeung samar pola. Eueuh deui jelema nu boga ngaran Ki Purwakali. Iwal ti dia paman lengser, ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Jung nangtung lengpuyeng bumi asa muter bru deui paman lengser nambru kana pangdiukanana. Ger surak balarea milu atoh tapi paman lengser ngayak-yak teu bisa cengkat-cengkat acan. Muga dikanyahokeun ku dia sadarea. Ki Purwakali teh wadalan ti patapaan Agrabinta. Laju kungsi lila guguru di binaya Panti Jampang, ceuk Prabu Susuk Tunggal ka para pangagung. Nyainyana seurakean hujung nu satriasa tuhu marengan lalampahan Hyang Rama Maha Prabu Resi Niskala Wastu Kancana. Atuh seueuna Ki Purwakali seubeuh dibawa ngalalana ngaping Prabu Anom Jaya Dewata. Kukituna Ki Purwakali jeneng Sang Resi kalawan Abiseka Batara Lengser, ceuk Prabu Anom Jaya Dewata tandes pisan. Ngadenge kitu las we paman lengser kapiuhan teu inget di bumi alam ngajahjar teling-eling. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, mitra dongeng Kang Gilang anu samia manco di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Kacaturkeun adi-adina Prabu Anom Jaya Dewata geus marulang deui ka nagrina masing-masing. Paman lengser geus eling deui sakumaha sasari Prabu Susuk Tunggal ngarasa bungah nu taya papadana. Karaton Sri Bima pun tanarayana Madura Suradipati mungguh beuki agung dangiang. Wah Prabu, cek Prabu Anom Jaya Dewata dina hiji mangsa kasorenakeun. Kami saja pamit. Sejam yang heula ka nagri Sindang Kasih jeung ka nagri Singapura. Prabu Susuk Tunggal imut geus nyarita kasih Nyai. Prabu Anom Jaya Dewata unggul, "Yuk Anom, ngan mangkade boh Nyai ambet kasih boh Nyai Subang Larang.
kudu kabawa ka ieu kadaton Anom. Sugan hiang sedani skala marengkeun wa. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata bari nyembah na embun-embunan. Prabu Susuk Tunggal milu nyembah bari peureum na embun-embunanana. Paman, wayahna baturan heula ulah Prabu. Kami rek miang ka Sindang Kasih jeung ka Singapura. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata ka Paman Batara Lengser di kadaton Narayana. Baru Paman Batara Lengser tangka molotot awahing kureuwas. Tong molotot kitu, eta panon bisi luncat. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata bari seuri. kaduhung daek Cek Paman Lengser bari tuluy jam motor. Kaduhung lebah manana Paman? kaduhung daek dijenengkeun Sang Resi. Nah kumaha kitu? Geus we teh bisa milu ingkah. Da ieu bujur kabur akaran kana watu gilang. Lara balang sakis karadapan ku Paman. Mantak naon ayeuna mah kari senangna. Tilugina asa dibakutat. Har. Sok salah tarima Paman mah. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata bari kerung. Mending keneh jadi soma. Teu kauger ku kalungguhan. Dahar karek kumaha hayangna. Rek bari sila tutuk, rek bari nyang hunjar. Rek bari ngabeuhay, teu kararago. Ieu masa kalieu dahar ngariung jeung purohita. Teu sirikna huap nyocol sikip panon. Paman Batara Lengser jejebris ku kulutus. Heueuh da kitu kuduna atuh. Lebah kudu kitu kudu ieu. Nu sanggeukna teh Paman mah Ieu Paman. Sing wayahna ari keur ngalalakon mah kudu bisa ngalalakon-keunana. Apaan urang teh keur ngajalankeun Purbatis ti Purbajati Sunda. Dikitukeun mah Paman Batara Lengser teh rada melengak. Atawa urang ganti bae Sang Resi teh ku Syekh Ahmad ti Pondokuro. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata nyarita. Cung rek indit mah Anom kan itu. Ceuk Paman Batara Lengser jiga nu nyeuh-nyeuhkeun hayang. Geus karuhan kitu mah Prabu Anom Jaya Dewata turun ti kadaton Narayana bari renya-renyu nahan pisirieu. Ulah teh kakak, teteh ambet kasih jeung teteh Subang Larang kudu kabawa. Ceuk Nyai Kentring Manik Mayang Sunda. Basa Prabu Anom Jaya Dewata rek unggah kana tonggong kuda. Prabu Anom Jaya Dewata unggeuk bari seuri. Sanggeus kitu laju kudana digitik kurutuk baik kudana teh lumpat masar kakalerkeun. Lebah lawang gintung kadali kuda dikenyed, kuda lumpat ngendoran tapi reg tapi kareg eureun. Pun sapun Gusti Prabu. Ceuk Kokolot Jagabaya dibarengan ku nyembah ku anak buahna. Mihape kating triman olot. Kami dek luntah heula. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Ceuk Gusti Prabu. Ceuk Kokolot Jagabaya. Kami amit mundur olot. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Muga waluya mulus rahayu Gusti Prabu. Ceuk Kokolot Jagabaya bari nyembah. Prabu Anom Jaya Dewata ngagitik deui kudana sebrut, kudana lumpat ngaler-lir tarik napaser. Ngaliwatan pahumaan, ngaliwatan padukuhan, Prabu Anom Jaya Dewata beuki jauh ti dayeuh Pakuan.
Kasugri pamirsa, mitra kaum dangono mulia. Urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Padaran acara dongeng Sunda Kang Gilang, Tritang Tudi Bumi, karya Yosef Iskandar. Jati Gunung Amparan. Urang tepang dangu di enjing dina waktos sareng channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasnadi Channel. Penghilap subscribe, like, jeung bagikeun di medsos Kasugri sadayana. Sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Kami